Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadhalana 'ala katsirin min ibadihil mu'minin. Walhamdulillahil munfaridi bil 'azamati wa jalal. Amma tauhid bi istiqaqir wa nautu kama amutanajjahi anisyurakai wan nadara wal amsal. Amma qadasi an simati khudusi minat aghaya wa intiqa wa itisa wa infisha. Alimya wa qaybi wa syahadati kabiri muta'al wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadil hadi minad dhalal wa ala alihi wa ashabil ladina khalatu lahumul amma wa safat minhumul akhwa wa ala jami min tabi'ahum bima lahum min mahamidi sifati wa mahasini jilal ilahi anta maqsudi wa ridha wa maghdubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'akabada amma ba'du ala hadiniya wa ala kulli niyatin salih ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati badal kiram summa ila li silsilatil qadirin naqsabati al ma'asuri la ya wa jami'al turiqu sasadil hadrati sultani awliya wa salatu qutbi alamina syedina syadu qadi al jalina qadallahu sirah wa sana sayyidina abadari wa sana syamadati bi syambas wa nasatawa wa bin Muhammad wa sana syamad sebuah batajah bin Muhammad wa sama qadallahu sirahum wa sulima quli malisan madim summa ila mu'alifin hadha kitab al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimah bismillah eta disipatan Allah teh kedua sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, nu maha welas nu maha asih. Jadi sameme Allah ngabukakeun sakabeh sifatna, Allah ngenalakeun heula kedua eta sifat nyata Rahman Rahimna. Nyata sifat rasa deudeuh, rasa nyaah, rasa cinta atau rasa sayang ka urang. Maka Allah mah nyaah ka urang teh bener-bener ieu bukti, salah satu bukti urang teh ciptaanana. Da mungkin anu nyiptakeun tersep kanu diciptakeunana. Matakan di dia Allah teh kan teh Allah teh urang teh nyaah ka urang teh di zaman ajali kene. Sampai salirana sehingga Allah teh ngawajibkeun ka urang teh kuduna maneh asalna teh di dieu imahna teh moda indung kalian. Ya, rumah kamu itu di sini. Nanti kalau kamu main, kalau kamu sekolah, kalau kamu keluar, nanti balik lagi ke sini ke rumah. Gitu. Sehingga urang ge pan asal nu bener ieu teh jadi dalil kanyatana bahwa urang teh ahli teh urang surga lain orang neraka. Di akhirat nanti orang teh orang surga imah urang teh. Mata keset Allah anjeun kudu balik di ka dieu. Ulah ka mana-mana kudu balik di ka dieu. Sabaraha lamun maneh teu balik ka imah bakal cilaka. Maka di dieu tah hikmah di dieu nalika Gusti Allah ngawajibkeun sabarga ka hambana dina proses di zaman ajalina. Ieu ceuk Ibnu Athaillah awjaba alaika wujuda nanti khidmatihi fid dhahiri. Allah paratos ngawajibkeun ka anjeun pikeun ayana babakti ka anjeunna secara dohir. Wa ma aujaba alaika jeung sabarana Allah teu ngawajibkeun ka anjeun fil haqiqati dina hakikata wa nafsil amri dina saanyana perkara teh ila duhulil jannah pikeun asup ka surga. Urang digubahkeun ka alam dunia teh kudu balik di ka surga. Jadi urang teh perkara kewajiban urang teh naon? Salah satu peta urang supaya orang apa jalan balik teh li annahu ta'ala ghaniyun karena sanyan Allah maha beunghar henteu butuh an khalqihi ka makhlukna henteu saeutik oge henteu butuh ka makhlukna siapapun makhluk yaitu Allah henteu butuh kanu jadi makhluk la tanquhu ta'atuhum wa la tadurruhu ma'siyatuhum oge non kitu kasabaran atawa kataatan urang kabeh moal mere manfaat ka Allah rek salam dunia ibadah malaikat jeung sakabeh pangeusina
alam jagat raya semesta ieu ibadah mah mere manfaat ka Allah mah moal. Oge naon wala taduru maksiatim jeung lamun sakabehna salam dunia jeung jagat raya rek malaikat rek jin rek dedemi rek nu karitu rek jelema rek sato teu ibadah ka Allah atau maksiat kabeh mah jadi madarat ka Gusti Allah mah jadi bahaya. Maka dina kitab Al-Hikam ieu dina hikmah anu ka-208 Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu nandeus keunian aturan syariat fardu wajib teh lain ngarupakeun beban anu dihaja pikeun nyusahkeun urang lain. Bukan untuk menyulitkan kita, bukan. Matakan cilaka pisan mata aneh jelema mah ketika dibeban nanti jadi beban. Salat jadi beban, lain beban eta teh. Ya, saestuna eta teh kanyati Allah. Maka Ibnu Athaillah ngajelaskeun di tina hikmah nu kamari dibuat diperingkes deui supaya jelema teh urang teh kudu neungeuskeun urang teh ahli surga. Matakan ku Allah kudu dibalikeun ka surga cek Allah teh diwajibkeun urang ka surgana gitu. Diwajibkeun pisan ka surgana ge ka Allah teh. Ya. Dohirna naon amal deui urang ningali salat, puasa jeung zakat salaku kewajiban atawa tugas non tugas ti kholi ka makhlukna ti durungan ka badegana eta kewajiban teh sabenerna nanti impassion atau misalkan undangan ti Allah teh atau melalui peringatan ketika Allah mun dianalogikeun mah kieu ketika Allah teh nyiptakeun pipa jug ka dunia ulin tapi ingat ke kudu balik di ka dieu ku sabab urang sering katalimeng sering kasasar di alam dunia maka ku Allah dijieunlah perkara syariat salat teh sama supaya urang sabab Allah mangawajibkeunana ge ti ajalina ge urang teh abus ka surga lain salat tali abudun teh wa makhlaqul jinna wa insa illa liyabudun teh eta teh neungeuskeun dina garis kasarna bahwa urang teh wajibna urang kudu balik ka surga gitu. Jadi orang sholat, puasa, zakat, sedekah, ngaji itu bukan talib, bukan beban itu, tapi emang geus jadi tujuan orang sabanor. Ngan jalan kadinya orang bisa nyampe kembali ka imah orang. Ya. Jadi hakikatna eta kewajiban teh sabenerna naon? Eta teh invitation atau naon undangan ti Allah atau peta atau map. Awalnya yen manusia teh boga sifat anu naon? Kedul, bosenan, pohoan. Lamun aukan gitu cek aduh ieu manunda ketika urang dina ayakan lamun urang ketika ulin rameting ulin sok balik budak leutik mah kan urang ge dibarakeun ka ka budak leutik lamun budak geus resep ulin mah kalian teu inget kana jam geus resep kana main game wah teu inget teh kana dahar acan ya Allah teh khawatir cek Allah teh nanti dina lahir sifat Rahman Rahimna Allah eta matakan kunaon mimikeun lagi anu dikenalkeun ku Allah teh sifat Rahman Rahimna mika cinta mika nyaah mika sayang mika deudeuh ka urang teh sehingga Allah teh kudu nanti sehingga Allah teh ngaumat-umatan ka urang balik di ka dieu nya balik di ka surga ulah sampekeun ulah nyasar ka mana-mana bisi kalaparan bisi cilaka bisi itu ya namun Allah teu ngawajibkeun ibadah manusia moal boga alasan pikeun deukeut jeung Allah itu bakal jauh ti karuniana lamun Allah teu ngawajibkeun mah maksud eta teh kalimat eta Allah ngajadikeun ibadah salaku jalan wasilah salat urang teh salaku wasilah supaya urang teh nyaho ye jalan ka surga teh meureunna urang teh kudu make jalan salat ngaranna ku jalan puasa jalan sedekah jalan ngaji jalan zakat jalan haji atau jeung jalan eta teh ngaran jalan salat teh Tomrama jalanan misalkan jalan Jenderal Ahmadiyani, jalan Merdeka, jalan misalkan RA Kosasi. Wah tadi kan tadi jalan pikeun balik ka urang. Kalau kalian udah sampai sekolah misalkan contoh Pak kudu ngalewatan lah Ciawo, kudu ka dieu. Ngan tadi supaya bisa balik di ka imah. Tadi tuduh-tuduhkeun ku salat. Ya, urang teh itu. Sabab anu diwajibkeun ka Allah teh naon cenah ka urang teh? Abus kasur, balik ka surga. Ari salat paneta wajib dia salat kunaku kalau make ngawajibkeun dia salat saking nona saking Allah nanti ngawajibkeun pisan urang asup ka surga sehingga kalau diwajibkeun salat supaya lamun teu diwajibkeun maneh wah moal bisa balik cenah ku jalan ka surga ku jalan salat make nanti salat sunah contohna salat sunah pan teu ditentukeun nanti waktuna atau teu diwajibkeun pandai tedai asa nu wajib we sunah mah teu
Tah jadi kitu cenah. Sanes kanggo teh ieu teh maksud Allah ngajadikeun ibadah teh salaku jalan wasilah lain kanggo kamuliaan Allah. Margi Allah mah henteu ibadah jeung ibadahna jelema ge geus maha mulia. Akarin geus maha mulia. Tapi tujuan mah nyata maslahatul ibad, pikeun kabagjaan hamba-hambana. Maka ieu urang ke bisa ngabayangkeun kumaha kajadianna kasih sayang Allah teh diibaratkeun indung urang ka urang. Bisa kitu. Allah hayang karena teh hambana teh semua ciptaan teh kumpul di surga. Bari jeung ngalasan da baheula ge maneh teh orang surga. Ci atuh kudu balik di ka surga. Tapi surga teh aya pantona nyaeta kataatan pantona teh. Oke tadi teh Allah teh Al-Ghani maha beunghar teu butuh. Lamun sakuliah dunia iman moal nambahan kana kakawasan Allah, lamun sakuliah dunia kafir moal ngurangan kana keagungan Allah. Paduli teuing Allah mah. Ngan Allah mah ngawajibkeun urang kudu balik ka surga gitu. Sehingga diwajibkeun lah rukun Islam eta. Jadi kan lamun maneh han balik ka surga kudu make jalan Islam cek Allah teh. Jalan Islam nu kumaha anu iman gitu. Imanan kumaha anu ihsan, anu seperti gitu. Batakan rukun ieu rukun aya nu disebut teh rukun agama. Maka mate urang asup ka surga teh kudu boga agama. Mana agama anu salamet teh dinul Islam, nyata agama Islam, nyata agama anu pasrah diri totalitas ka Gusti Allah. Maka orang geuningan heueuh kara kabuka ayeuna mah pambaheula mah urang poek pisan. Ternyata nu kawajiban nu paling utama asalna mah asal pokona mah Allah teh ngawajibkeun urang kudu balik ka surga ngan jelema moal nyaho abus kana teh balik di ka surga tina perjalanan dunia anu pikabungaheun, nu pikasenangeun, nu sok nipu urang sehingga ka Allah ditaklif beban ibadah. Turunna ayat wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun supaya tersasar deui maka diturunkeun Al-Qur'an kitab-kitabna diturunkeun rasul-rasulna pikeun petunjuk balik urang ka surga intina gitu. Mantap nu Islam ge can boga asup ka surga. Sababna mah teu ngarasakeun kataklifan eta. Aya al-ijabu ainul in'am. Mereka wajiban teh sarua jeung mereka nikmatan. Jadi hikmahna sangkan urang teu ngarasa asa pangjagona geus ibadah. Urang ibadah teh lain kenulungan Allah tapi kenulungan dirinya sorangan. Semakin kita rajin ibadah, semakin kita rajin ngaji, semakin rajin kita beramal soleh, maka orang semakin deket kana jalan kana teh kana panto pambalikan urang ka surga. Jadi hubungan kholik nu nyieun jeung makhluk selain seperti hubungan majikan jeung buduna anu neangan untung rugi materi. Tapi hubungan pencipta anu mikanya ka ciptana. Kieu lah contona. Hiji indung ngawajibkeun budakna mandi, dahar jeung sakola. Ketika budakna eta henteu dahar, henteu mandi, henteu sakola, tuh. Nah indungna bakal jadi beunghar. Moal. Hayang bisi budakna teh henteu. Nah indungna jadi rugi atau gering mun budakna teu dahar sayur henteu. Nu gering mah anak-anakna ieu makan sayur ya. Pikani makan sayur, makan buah-buahan. Kan kitu kalian kudu boga progres dina makanan teh ulah sakata kerkebab. Walaupun urang misalkan kan urang teh hidup hemat dan hidup teratur itu bukan banyak uang. Kudu saeutik ge ieu kan matakan kitu tak indung hiji indung mah kudu bisa nata. Nanti misalkan JPKT hari Senin menunya ini ya, hari Selasa menunya lain supaya budak orang sehat. Dengan nalika eta budak teu ngawaro teu dahar eta teu dahar nah bakal gering ka pika karena teh ka pika moal. Budak nawe anu gering mah kitu. Jadi ayahina teh terus kieu. Indungna teh maksa jeung ngawajibkeun budakna teh tayalian supaya budakna teh bersih. Tadi teh mandi teh sehat jeung pinter dina mangsa hareup. Indungna teu butuh ku mandi jeung dahan eta budak, tapi indungna butuh budakna teh bahagia. Sarua cara Allah itu pengennya kalian itu bahagia. Ulah cilaka. Maka dina konteks spiritual ieu Allah ngawajibkeun salat teh ibarat ubar. Ubar teh kan pahit. Salat itu wegah, kemudian ngaji, wegah namanya ampun. Gitu kan. Dengan tolab ilmu teh. Apalagi orang sedekah maliyah gitu kan. Hidmah maliyah, hidmah ilmiah, hidmah piliyah. Ya eta. Hidmah piliyah mah nyata urang kita hidmah piliyah ya. Hidmah piliyah jeung hidmah ilmiah.
Jadi kudu tilu eta. Maka ketika urang teh kan eta teh urang teh Allah teh mere ubar supaya urang teh sehat, mere vitamin. Nya mere kadaharan ku salat, mere vitamin ku puasa, mere misalkeun ubar ku zakat, misalkan bana supaya urang teh sehat, tapi anu teh urangna ngarasa can butuh gitu. Allah teu butuh urang cager, teu butuh urang cager tina panyakit, tapi nu butuh mah urang kana cagerna eta panyakit jeung dosa supaya pantes asup ka surga gitu. Jadi ibadah teh lain beban taklif pungkul tapi anugerah tasrif. Tah ieu teh disebut anugerah teh urang bisa ngaji teh salah satu bentuk anugerah ti Allah nu pangkat cida nu bangetna nyata naon? Urang bisa kumpulkeun ngaji kieu. Ya. Itu matakan kanikmatan jalan pembalikan urang. Ya, maka cik Allah tikir kan ngeureus teh ila aridu antadkhulal jannah fadajim bihadza sabil kuring teh hayang anjeun asup ka surga bara ucup maka ieu jalanna tah Islam. Jadi urang kadang tosok nanti kadang nyaho geuninganan salat jeung puasa teh lain jang Allah jang urang. Matakan pahala-pahala nu katitu teh nomor sekian cek urang mah kewajiban urang ngajarkeun teh supaya urang bisa balik ka surga. Sabab parentah Allah nu utamana urang kudu balik deui ka surga gitu. Sehingga dibebankeun jadi ibadah. Wa inna ma awjabal amalu alaihim. Sanyatana Gusti Allah ngawajibkeun amal-amal ibadah ka marehna. Nyatana supaya cenah naon? Yarji'u ilaihim supaya balik deui manfaatna cenah ka maranehanana min masolihin wa huwa dukhulul jannah nyata asupna marana ka surga anu penuh dengan kenikmatan penuh kesehatan la yasullahu sarafa bidzalika wa hada taslihu bima ulimat qabluhu ya nyata asupna marana teh sanes lain pikeun kamuliaan atau sorop kanggo Allah kusabab eta amal eta hambana jika katarangan teh ngarupakeun guaran anu eces tina perkara anu geus dikanyahokeun samemehna tah ieu tujuanna. Mata ketika urang timbul deui kesemangat, urang geus hoki mah semangat. Kan urang mah kadang-kadang sok mun dititah tombol dititah ku ente ku batur, ku indung urang ge sok embung dititah teh. Kemudian ku hakim embung dititah teh. Tapi ketika geus urang geus nyaho geuningan manfaat teh balik jang urang sorangan semangat ayeuna mah. Semakin urang rajin kana kataan semakin deket urang kana jalan pangbalikan urang nyata ka surga gitu. Li anna hasilahu annahu ta'ala inna ma aujaba ala ibadihi taatihi garis miringan surga teh nyata mardotilah ridona Allah gitu kan. Supaya nambah semangat urang bayangkeun oge tempat anu penuh dengan kenikmatan. Geus beban syariat di surga mah gitu. Mana nanti ala ibadihi taatihi liqauli nasulihim ilaihim fasaqahum ilaihi bisalasila ijabah. Jadi kacindakan mah kieu sanyan Allah taala ngawajibkeun taat ka hamba-hambana teh eueuh deui ku sabab naon lamun misalkeun urang henteu wargana misalkeun contoh kieu lah ari si pipah mah rajin beres ngaji bersihan ieu teh beres naon itu dibersihan beda misalkeun jeung si bara jeung si ucup. Wah, eta mah kadang-kadang kitab di mana-mana. Ieu budak aing mah teu sakit teh. Tayang panggil bara. Ucup pada naon? Diwajibkeun pikeun maneh unggal beres ngaji bersihan ieu tempat, simpen kitab nu bener ieu wajib tah. Lamun teu diwajibkeun make tu teh. Nah si pipah diwajibkeun moal da si bibom geus hideng. Tata jelema nu kos teh geus arifin. Batak arifin mah tujuan alin ka dinya. Nyata kana teh lain misalkeun urang geus nyaho arifin geus balikna. Mata ku Allah teu ditaklif matakan lain bukan zaman geus marifat mah cenah ibadah teh lain wajib lain kewajiban jangan dipaksa jangan dirantai gitu. Itu kan sok aya gitu kan tasawuf itu kan seorang tasawuf itu orang itu banyak meninggalkan lain gitu. Dari teh lain urang mah bagi diri urang salat teh sabentuk kewajiban fardu ain. Tapi bukan arifin mah bukan mereka tidak sholat. Mereka sudah tidak mengaku dirinya sholat, tapi da geus hideng sholat sorangan. Geus hideng hatena zikir. Geus nyaho jam pamerikan tinggal santai bade tadi teh si pipa mau diwajibkeun ku aki ge dan geus hideng gitu. Geus biasa geus jadi kebiasaan. Gitu. Ayo jadi maknana euy geuning.
urang teh jak urang-urang kene. Maka dijelaskan yang manusia teh boga sifat dhaif, lemah jeung kana teh jeung kasieun atau keduh hoream bosan kana perkara akhirat teh. Sabana henteu bukti dohir ayeuna teh ya. Ke ngajenghok nama ketika urang geus ngalepaskeun nyawa kakarakan jakalna luar biasa. Tidak ada penyesalan yang paling menyesal ketika kita sudah dijemput dengan malakal maut. Weuh deui. Aing mah baheula aduh Gusti Allah balikeun deui urang teh ka sakedeung ka dunia. Hayang salat teh 5 menit teh salat atau sajam teh kalau mau bisa kan. Teu manes ku sabab aing baheula ka maneh ngawajibkeun hayang asup ka surga, tapi maneh mah embung teu ngadenge ka urang teh. Papatah urang teu didenge, urang nurunkeun kitab jeung petunjuk maneh petunjuk jalan. Ieu Al-Qur'an teh petunjuk jalan jeung dina kahirupan maneh supaya bisa asup ka surga tara dibaca. Bahwa kemudian nanti kalau lain nanti beroning misalkan karena memahami nah dibaca nih geus tara. Urang nurunkeun para rasulna para al nanti aya nurunkeun para auliana nanti terus oge rasul teh aya warisatu anbiya para ulamana kumaha mah teu diwaro. Nah eta pilihan maneh aya mah juga maneh balik ka neraka. Berarti maneh geus milih bahwa maneh teh jadi golongan setan bangsa jelema jug ceuk Allah teh balik ka ditu sia rasakeun siksa maneh lain aya nu nyiksa tapi pilihan maneh. Sabab beramal baheula ge umat-umatan. Mata urang nurunkeun para nabi, para rasul, nurunkeun kitab-kitab, nurunkeun ieu sagala rupana supaya maneh teh sing inget kudu balik ka Allah. Kudu balik ka sa, kudu ilahi raji'un, tapi maneh mah kitu wae cenah. Teh Allah teh. Bingung urang teu bisa ngahujah gitu. Bener euy salah urang. Geuninganan urang teh hanas, urang di alam dunia teh sabogna urang teh moal bisa kuduna teh teu boga kewajiban kitu ingetkeun ya supaya kalian penuh dengan semangat kewajiban utama dari Allah itu supaya kita bisa balik lagi kepada ridho Allah atau surga. Heaven kebahagiaan. Allah mah teu nyita kalian kasih teu, titahna ge bahagia. Allah mah titahna ge bahagia di sisi senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang gitu. Kita bahagia tadi kita kasur guys surga teh heaven teh kebahagiaan kesenangan yang luar biasa. Nah kesenangan eta nya ku zikir ku ingat ka Allah teh mata urang ieu hikmah teh jadikeun semangat atau power ka urang jang semangat kana ibadah. Aing teh hirup teh naon kikian wae. Masa ukur beres kitu na ulin kieu beres henteu. Tah ieu urang proses perjalanan urang hayang balik ka surga. Itu ainu teu kieu mah moal bisa. Nah urang cenah kucing moal. Kala kabeh kudu ke ilmu. Menang ku ilmu. Salat eksar rakaat jeung ilmu moal ditarima. Ilmu nomor 1 mah. Matakan urang kewajiban urang tolong ilmu teh kitu. Sampai iraha ilmu di siana tuh cek nabi atuh sampai urang dina teh sampai urang dina liang lahat. Ilmu naon ya Rasul teh kan ilmu pikeun nganyahokeun Allah nyata marifatullah. Kumaha nganyahokeun ka Allah tuh aya fikihna, aya tauhidna, aya naon, aya tasawufna, pek jan kata. Kumaha ngalengkepan ilmu tauhid tasawuf tah aya ilmu sunnahna. Ilmu mantek, bayan, ma'ani, tafsir, hadis jeung sabana. Kumaha yang lebih sampurna na keilmuan urang jeung sia sakola umum. Cek sok maneh teh cenah kudu diajar tapakur, napakuran gunung, belajar geografi gitu. Urang napakuran kehidupan teh masyarakat, belajar ilmu sosial. Urang napakuran hitungan alam, belajar ilmu matematika. Kan eta jangan lengkepan sunah-sunah teh ya. Ai urang mah lain, sunah digarap fardu ditinggal kendek kumaha bisa jalan balik, kumaha bisa jalan manfaatna eta. Keur ceuli bapak menulis ngalaman pribadi jelema anu ahli dunia teu dibarengan ku ilmu agama dipalitek jalanna keneh dipalitek digubrus kana jurang kanistaan geus loba pisan buktina heueun kan di dunia maneh salamat engke tinggal di dalam barzahna nah jadi manfaat panehna kitana moal da ieu pentingna nya urang teh sabarana mah keur dipaksa ku Allah saking embungna kitu nih dipaksa ku Allah suka surga teh urang mah pada surga teh tadi teh asal emang urang asalna di dinya kudu ka surga bari urang teh kudu dipaksa ku teh maneh di dalam dunia kudu dipaksa wae maneh mah hayang balik teh ya gitu urang mah kadang-kadang jelema mah sifatna kitu dibade ngeunah teh embung ya dibade ngeunah teh
Da tadi teh apa orang aya hawa nafsu teh ya. Nafsu teh kan jadi kabebanan ka urang lumbung aing. Si hakim mah make ngawajibkeun ngaji aing hikam aing teh panena sakuna teh geus geunah kitu kan masih nyonyo handphone istirahat. Lain nyiksa ya supaya kalian teh bisa ya dambung atuh sakumaha urang kan anu berarti nu paling bager di dieu nyata nu oh geuning kata karasa ku kalian geuning anu ternyata nu pambageurna mah haki ka urang teh. Lain dibere duit, dititah ngaji, dititah ieu, ternyata enak kerasa manfaatna. Aya ge kalian geus kabuka, oh bener euy ibadah teh semakin semangat Semakin iya itu lah nambah itu sampaikeun, urang teh jadi semakin ngedon, lese eueuh. Himah teh. Bahaya pisan ka dieu. Tinggalkeun dina kitab Tafsir Jalalain dina kitab tafsir naonna cilaka-cilakana jelema. Ieu pangcilaka-cilakana jelema nyaeta jelema anu geus teu ganasa butuh ku ilmu agama nauzubillahi min dzalik. Eta cilaka sakumaha beungarna, sakumaha dia sukses. Tidak akan disebut sukses orang seperti itu. Iya kan mate iya memahami ilmu agama bukan kita untuk menjadi ustad, untuk menjadi ajengan lain supaya orang bisa balik ke surga ke Allah. Kan Allah negaskeun yen anjeunna moal meunang tambahan kamuliaan tina amal nu jangan naon sok berarti mana teh salat ge mah ieu cik Allah. Katakan kitu nya urang teh sabenerna mah keur dipaksa urang asup ka surga teh. Ibarat tawan anu dirantai urang dirantai ku aturan syariat, salat mah teh rukun Islam. Tapi bedana rantai dunia mah matak sangsara, ari rantai kewajiban Allah mah nyata matak bahagia. Bakal nuntun urang rek karena kan ipis pisan bang. Perjalanan di alam dunia itu seperti naon? Seperti rambut dibelah tujuh. Siratal mustaqim itu di sana, nanti di akhirat. Tapi di sini juga berarti udah orang kementasan jambatan anu ipis pisan gitu. Lamun urang malawung tiko sewan. Teman-teman kalian banyak yang tiko sewan akibat malawung. Malawung tiko sewan. Oh, tiko sewan teh terus we ngajauhan. Teu bisa ilahi teu lain teu bubur balik. Urang ge rajin-rajin salat, melang satik ceulikeun. Kedua, berarti naon? Ngagubrag. Tah eta jambatan saking ipisna jambatan perjalanan di alam dunia teh kitu. Batak si Imam Ghazali mah antara hana teh ngabedakeun haram jeung halal teh itu benang tipis. Benang tipis teh seperti hiji benang anu dibelah 7. Eta urang teh dibelah 7, bayangkeun ku urang lamun buuk dibelah 7, urang teh nincak, arek meuntas arek balik ka imah urang. Ngalaing saeutik atau ngicep we saeutik urang. Tiko sewan urang. Matakan, waduh, sepatu kesewan kunaon? Urang butuh ku cahaya sabab poek, mong lain buta rajin. Lain cang kumaha teh poek urang perjalanan di alam dunia teh. Mata urang butuh ku ilmu nurun supaya cahaya jang nerangan jalan oh eta aya batu urang teh geser. Oh eta aya tai munding teu ditincak ku urang teh. Oh eta cara ieu kana terus anu supaya leuwih gancang nepina di urang butuh anu ngabimbing anu nuntun sabab urang mah kos budak leutik hayu dituntun ka ditu. Jadi anu nuntun atuh loba ti mimiti hukum beban syariat para rasul nuntun utama Al-Qur'an nya para rasul nanti rasul oge para guru-guru urang kan nanti anu jadi urang teh nah urang buat bisa malawung keneh gitu. Tah ieu yakin mata cek Allah teh ajib cenah aing aneh cenah gitu kan walaupun Allah teh kadamel tapi aneh lain Allah teh lain aneh pikeun Allah mah nunjukkeun kamuliaan teh Allah sendiri. Jadi Allah negaskeun yen anjeunna moal meunang tambahan kamuliaan tina ama urang ieu ngaruntuhkeun teh rasa ujub dina diri urang, rasa hebat diri urang. Urang ibadah lain kenulungan ka Allah tapi keur ngubaran jadi sorangan. Hikmahnya Allah ngagunakeun otoritasna sebagai al-khaliq pencipta, al-malik nu maharaja pikeun ngawajibkeun makhluk balik ka surgana. Akhirna ditugas dia nanti diwajibkeun lah dia nanti syariat ibadah sebab Allah mikah yang hambana nampa maslahat. Matakan ketika orang bahagia ketika ieu teh hayang Allah kieu teh cak waktu seuri sia kumaha ngubaran ieu teh tapi ketika orang aya dina jalan teu kataatan Allah teh mau puas kan sia mah kitu-kitu keneh hirup teh gitu. Geus pilihan maneh beureun aya gitu. Ieu nu jadi batak cilakakeun ngebalukana urang non sok terapal teh kitu.
tak orang aya ngaji sore, ngaji maghrib, ngaji subuh teh tapi salah satu orang teh supaya teu meleng gitu. Nya kieu. Hiji dokter contohna kieu, anu ngawajibkeun pasien teh nginum obat anu pahit pisan. Maka eta naon? Maka nah dokter nanti jadi aya hiji pasien anu diwajibkeun ku dokter pikeun naon? Pikeun ngadahar obat anu pahit pisan. Nah dokter jadi pintar atau jadi beunghar mun pasien teh eta nginum eta obat. Ngaruh teh ka dokter nah henteu bodo teuing cek dokter sare pae-pae urang teu masalah gitu kan. Cara tadi gitu kan gitu nih periksa. Bapak kalau mau cepat ini tebus obatnya Pak Dok. Gimana kalau gak saya tebus? Ya itu terserah Bapak. Ari hayang sehat tebus, ari umbuman entong. Ini teh dokterna teh. Goblok sih teh itu. Ini teh gitu. Kalau gila, ada lanjang urang gitu kan. Mare misalkan cek ucup tehnya, cek ucup teh, cek mama ucup teh. Ucup kasep ka dieu bager, jo geura ibak heula, geura mam heula. Nah ketika lamun ucup ibak nah si mamah nambahan geulisna. Atau misalkan lamun ucup misalkan non dahar loba atau si mamah jadi warung. Henteu. Nanti kan seperti gitu Allah kan dibalikkan analogi seperti dokter. Hanon maka naon? Teu ngaruh pisan ka dokter mah. Maka dokter maksa teh naon? Mane mah maksa teh ku sabaraha? Ieu pasien teh leutik ieu kudu di hoream minum ubar ku sabab pahit. Pada teh ubar teh hiji-hijina jalan sangkan manehna cager cek dokter teh. Adi misalkan contoh lah. Budak leutik sok hoream. Sok nanti hayang kan mudah tibieu ulin main bola naon gitu. Lamun dititah mandi, titah sakola atau dititah datang embung. Padahal teh mandi jangka kebersihan manehna, dahar jang wareg manehna, gitu kan. Ngaji jang kapinteran manehna. Maka eta paksaan teh lain kolot hayang nyiksa tapi kanya asangkan budakna bersih, pinter dimangsa hareup. Jadi eta paksaan teh ngarupakeun rantai anu bakal mawa budak kana kasuksesan. Maka cek Allah teh jeung dina ilmu haqaiq mah bahasa kieu. Anu subhana man alzama ibadahu bi taati rahmatan bihim la ihtiyajan ilaihim. Maha suci Allah anu parantos ngawajibkeun hamba-hana pikeun taat karena kanyaah ka eta hamba. Sanes karena naon butuh ka eta hamba teu paduli Allah mah. Wan ibadah rek moal sugan kitu. Mereka coba pateh kalian ngaji, ai si bapa mengaji, udah ketika kalian anu ngerasa manfaat lah, terus kede teh orangnya, mereka ada hikmah ieu kan itu dibagi dijadikan motivasi jam urang. Oh bener geuning ieu atuh nanaonan urang hirup kikian wae mah. Da hirup teh lain satungtung nyatu molor ulin lain hadolin. Tadi teh hirup urang mah kudu balik deui, kudu aya nu bisa kudu udah sakedeung pedan. Seperti urang ayeuna teh ulin, isuk ulin, soalna teh geus kudu balik deui tah kitu urang kalam dunia teh. Hitungna. Atau bola leuwih singkat deui mah urang jam 5 ulin enak main bola kudu balik deui ka imah. Maka wa sauquhum ilaihi bidzalika inama huwa li amri yaju ilaihim jeung ari digiring nama ka hambana teh kana teh kemaranehna kana eta kata teh ku cara kitu teh ku cara diwajibkeun teh nyaeta naon wa huwa duhulul jannah bidalil hadis. Jadi supaya anjeun teh cenah balik ka surga asup ka surga kalayan dumasa kana di hadis ti Rasulullah nu kamari teh disebutkeun hadisna wa huwa ajabu rabbuka. Gusti Allah teh ngerasa heran ajaib anu teh ajib gitu. Maka makna hadis teh ditawil yen sanyana cenah ila ansu asauqhum ila taati sanyana digiringna manehna teh kana taat ka anjeunna wa huwa ijabuha alaihim sauqu ila jannati falam yujibu alaihim miladuhulaha wa huwa masaruh bihunan. Jeung ari diwajibkeun eta taat ka manehna teh sanyana ngarupakeun proses ngagiring manusia nuju ka sawarga aku kituna dipaksa urang ti Allah digiring nya. Baik teu daek kudu asup ka surga tapi urang lolobana mereka dawang we ku kituna sabenerna Allah teh henteu ngawajibkeun naon ka maraneh henteu iwa teh hakikatna mah ngawajibkeun manehna teh asup ka surga ila duhulaha wa masarahu biahuna jeung nya ieu pisan perkara dijelaskeun kalayan tetela nanti dina di ieu
maka dina ieu teh nya aya pengaruh sari atau nyabit tina hiji hadis anu kacida masul aja komentar di hadis Rasul ajabaru kamin qaumi yusaquna ila jannati bisalasil. Gusti Allah anu teh kagum ka hiji kaum anu digiring ka sawarga make rantai teh hadis nya muttafaq alaih. Jadi secara dohir rantai teh simbol paksaan. Tapi hadis ieu rantai teh jadi tukang lantaran kasalamatan. Ieu nyindana ieu jadi perkara yang segala rupa aturan agama anu karasa berat ku urang sabenerna mah eta teh cara Allah jang nyalametkeun urang. Seperti indung urang gitu kan supaya urang selamat supaya kitu. Maka makna hakikatna ibadah teh apa sawarga. Hakikat anu hayang ditepikeun ku pangarang ku ieu musannif nya Allah teu hoyong nyiksa ku rupa-rupa kewajiban lain bukan siksaannya. Kita kieu mulai muga apa saabah we kan gitu. Eueuh deui mikanyaannya ka urang. Ya Allah, amalia ieu keun tuntunkeun kurang teh. Barjeng karasa manfaat teh zikir gitu kana mun misalkan teu kenal ka masalah nu itu nyaho-nyaho zikir ajan samuda teh salat teh hungkul meureunna beres geus kitu atau salat beunghar geus kitu nah bukan seperti itu ya. Jadi kewajiban teh ngarupakeun bungkus tina karunia sangkan urang salaku hamba ulah ningali ibadah salaku beban tapi ningali ibadah salaku fasilitas di Allah. Lamun urang ngarti kana ieu hakoi kana hakikat urang bakal ngarasa bunga nalika datang maghrib dari datang isya nalika datang panggero ngaji alhamdulillah ayeuna jadwal ngaji cing bapak pernah can kalian ngarasa bahagia ketika datang rek waktu ngaji aki dia pernah ya pika dipa oh pasep oge ya buru papanggil saya begitu teh cok geringanan kedua gitu nah bar ya kudu gitu wah ibu seperti orang diberi jalan caang kaku rak iya gitunya namun urang ngartikan hakikat urang bakal ngarasa bunga nalika ngajalankeun ibadah sabab urang apa yang urang teh keur digiring ku urang teh ka nyaha Allah nuju ka tempat anu paling mulia. Bayangkeun akieu uramanya urang teh meunang hadiah liburan gratis ka luar negeri anu mewah gitu kan make kapal kapal pesiar gitu kan pernah ucup naik kapal pesiar nyerakeun bika udah oge lin bika udah oge naik kapal pesiar gitu. Oke, saya ajakkan naik kapal pesiar ya kapal pesiar kan begitu indahna urang melayang-layang gitu kan, boleh junju lautan karena kapal mau ikut junju lautan gitu kan, gitu ya. Kapal pesiar indah, tahu gitu. Jadi bayangkan kupipahnya, bayangkan. Lain lagi di aset bayangkan liburan, liburan itu balik gratis, ke luar negeri mewah, balik kapal pesiar, balik diberi ongkos. Tapi syaratnya cenah, anjeun wajib datang ke bandara jam 3 subuh. Wajib bawa paspor, wajib ngelewatan pemeriksaan imigrasi anu ketat. Maka naha eta aturan jam 3 subuh jeung imigrasi teh tujuan apikeun nyiksa pipah. Lain pan. Eta aturan teh ngarupakeun jalan sangkat urang bisa naik pesawat jeung nepi ka tempat tujuan. Eta tujuan salat naon teh. Seperti tiket eta. Maghrib ucup jam sakieu nya cek Allah teh. Gawe. Atuh di katinggalan ka surgana teh. Itu. Jadi bobola katinggalan teu kabagian kursi teu bobola kabagian kursi pesawat geus ngapung cekurang teh. Parang ieu da cenah mah tadi datang jam sakitu kalah datang jam sakieu. Datang jam sakitu nah jam sakieu. Ya engke syaratna urang kudu mawa tiketnya. Misalkan contohna teh eta teh ngaji gitu. Nah, udah datang ka ditu naik pesawat nanti urang teh nepi jam 3 teh si pipah teh geus nepi jam 3 cek petugas bandara teh mana cenah pasporna paspor naon paspor teh bingung cenah walaupun mana datang jam 3 ka dieu ayeuna beuteup moal bisa salatna dieu keun heula aya mawa jam 3 tepat oge nanti paspor tepat paspor mawa tapi urang teh lolos dina ruang pemeriksaan mana sia di pas belebah dieu di tengah-tengah bunyi wah gitu ternyata nu si pipa mah di handapna teh make anting
Gitu. Tuh paling di parisa gitu pakai non disebut detektor magnet. Oh, berarti kan karena coba deh pernah naik pesawat kan? Kemana kamu? Kayak keluar buru nyatakan. Katanya jam dibuka, orang asup diperiksa, ayah cantel, tetapi gue dibuka. Si pipa mah di sini, si pipa mah gitu kan, debujal gitu si pipa mah, udah dibuka aja gitu. Akhirnya, ternyata bagus gitu. Akhirnya gue dibuka, ternyata diperiksa, mana sih cina zakat mana? Wah, iya terlolos paspor boga jam 3 geus datang pesawatnya berangkat tapi orang terlolos karena ruang pemeriksaan akhirnya orang teh ngalamun deui teh berangkat deui matakan tadi teh ya urang lengkepan nya. Oke orang misalkan teh kelengkapan geus aya non nyasar jalan asa anu sakuna urang kudu ka Bandara Soekarno Hatta dur ieu mah ka mana kalah ka Cililitan gitu atau misalkan mana kalah ka Kampung Rambutan atuh pugu jadi naon jadi nyasar berarti urang tah rek nepi ka bandara teh kudu nyaho kana jalan ku cara urang neangan ilmu berarti teh syarat loba pisan pada tadi gratis ada perjalanan gratis mewah bareng kapal pesiar gitu kan bareng urang wah bakal indah bakal diberi jajan maka eta aturan teh ngarupakeun jalan sangkeun urang bisa naik pesawat jeung ajo ka tempat tujuan lamun urang teu dipaksa ku aturan eta urang mah bakal nepi moal maka dina konteks agama ieu salat subuh puasa jeung aturan teh sanajan nyata jam 3 subuh jam paspor urang Allah ngawajibkeun eta kabeh lain kana butuh urang hudang subuh tapi halna teh tapi kana Allah hayang urang nepi ka surga gitu pan ditu teh ditunggu abi pasti ku Allah teh mana cenah modok teh eueuh da cenah melapa mereka teh tadi paspor udah dia lengkap bahkan lolos detektor magnet pemeriksaan udah lolos barang koperna semua badannya udah lolos terus jam katinggalan beun cek kalau henteu jam 3 urang kata gini tanyakeun atuh ka ditu ka mana ternyata kana teh ka kampung rambutan nyasar gini makan make nyasar teu nyaho jalan teu nyaho ilmuna gitu matakan syaratna urang kudu nyaho kana ilmuna coba lamun ngabing-bing mah gitu kan Pak Pipa ada yang ngajak main ke sini Kang Asep mau ngajak di kapal pesiar aminkeun Pipa di kapal pesiar liburan 1 bulan gitu kan pajak kapal pesiar mah lain sakedeung lain sapoe 2 poe sebulan tengah laut teh kan bari kos mah kaepan kolam renang itu kamar serba indah gitu kan asa teu garasa dina laut urang teh di kapal pesiar mah beda deui jeung kapal nelayan itu beda deui aja-ajengan salah geus aya teh geus didesain khusus AC luar biasa atuh yang rumah renang main biliar main bola kapal pesiar mah kan ayo katanya ditungguan itu teh kalau teh urang teu datang cenah kumaha ieu teh ka mana mata cek Allah teh neuteungeun mana mah urang kabeh jalan pitunjuk geus dibere dina naon tapi urang teu ngajalankeun sabarang sampurna kajalankeun kadenya batas sakola batas ngaji kala itu bukan hanya sampai SMA bukan ya ingatkeun wasiat jalankeun lamun urang ngajalankeun wasiat berarti urang ngajalankeun hadis Nabi cek Nabi aya talab ilmu teh dimimiti dibuayan sampikeun ka modar gitu ya tuh ngaji kumaha ngadeng lain ngaji mah kieu ngagelar kitab ngasa jiwa mah kitabna ieu pungkuna ieu gitu ane keuni dieu mah sare kalau salah ngadengnya teh kadang-kadang salat teh jelas atau henteu ieu gelar kitab kade ieu dina takwin ieu terutama untuk kaum hawa biasana sok kaganggu bukan sampai batas urang apapun kesibukannya ya apakah si sibuk itu kalian bisa meninggalkan perkara yang fardu ain cek Allah teh sia mah disibukkeun ku dunia sampai ninggalkeun aing cek Allah teh maneh mah tega cek lari kitu maneh hayang mah hegae maneh poho ka aing aing bakal poho ka maneh gitu salat ya Allah urang mah heuh salat ge mana ilmuna karena nanti tidak proses jangan ngawusulkeun diri urang dina salat urang dieu ieu urang nambahan ilmu ternyata kewajiban urang teh sebenarnya mah bukan salatna tapi naonna asup ka surgana dititahna mah kitu ieu belum
Jadi nanti jadi perkara itu kan semakin ngaji orang kemarin nama bener kieu ternyata orang bakal nyaho karena hakikatnya kehidupan. Keur kitu orang ternyata hidup itu bukan hanya sebatas kieu anu lebih luas. Ada lebih jauh. Ternyata rezeki itu bukan uang, makan bukan itu, ternyata lebih jauh. Berarti jadi tambah wawasan orang sehingga diri orang itu menjadi adem ayem. Batu berlomba-lomba dengan duit. Anteng we urang mah illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Batu mah. Kolebat urang geus nepi ka ditu. Tadi teh syarat-syarat geus cumpon. Salatna make ilmu, puasana make ilmu, zakatna make ilmu, lain ilmu syaratna syariat hungkul. Ilmu tauhidna, puasana make tauhid, make fikih, make naon, make tasawuf, lengkap ibadah. Nah itu. Ingat pangbahaya bana jelema ketika seseorang sudah merasa cukup dirina karena ilmu agama. Matakan kuna bapa nyen wasiat ulah-ulah ngaji di mana wae ayana sabab dicelakaan. Juga ngaji mereka sawe guruna rek saha jelaskeun dug hegae. Terserah yang penting mah nu nepikeun dirina ka Allah sanadna anu bener anu jelas ulah abal-abal. Itu. Nah iya ya. Jadi orang perkara nu pasti mah. Sehingga nitip ketika kalian ada kesempatan masih kena kehidupan, masih kena ieu. Ya celutan misalkan ka haki ka asep gitulah. Masih kena aya waktu luang mah masih ngaji kan. Ngaji mah kan cita-cita lagi ketika diparek dibawa kitabnya. Itu supaya bisa mentelaah. Jadi bakal kanyawan kehidupan itu tuh. Urang mah kerak apa sakit kitab bisakeun komo misalkeun anggeus sehingga enggak beres. Bari jeung tadi teuing poho deui. Tong beres kitu. Semakin aya hiji kitab ditawilkeun ku kitab nu lain, kitab itu ditawilkeun ku kitab itu selieur teh silih bersinambungan teu bertolak belakang teu. Ya itu tah. Jadi singkatna kieu. Maka cenah naon? Ma amroka bi syai'in illa liya'diyaka kullasin Allah henteu mere parentah hiji perkara ka anjeun iwa tujuanna hayang mere sagala rupa kaendahan ka anjeun. Allah itu selalu memberikan yang terbaik buat kita. Beda itu urang sok rada disebutkeun. Tapi Allah mah all in semua. Kebahagiaan hayang naon. Pokona asa ucup bahagia aku berikan. Asa pika bahagia aku berikan. Kitu cek Allah mah. Ya sakumaha kitu bageuna Allah kan matakan bismillahirrahmanirrahim. Henteu bismillahirrahmanirrahim al-ajid henteu atau bismillahil ajijil jabar henteu tetapi bismillahirrahmanirrahim. Netelakeun aing teh nu mika cinta yang maha mencintaimu, yang maha naon, yang maha menyayangimu cek Allah teh kitu. Nah gitu kan Allah mata kita jadi naon Allah henteu mere parentah hiji perkara ka anjeun iwal tujuanna supaya anjeun meunang kanikmatan. Ibadah teh sanes transaksi urang sareng Allah. Urang mere tanaga Allah mere upah lain tapi ibadah teh ngarupakeun kanya Allah anu dibungkus ku kewajiban maka ieu dimaknaan dina hikam 208 ieu 208 ieu nyata naon nalika Gusti Allah ngawajibkeun surga ka hamba-hambana wallahu a'lam bishawab. Sadaqallahu mudah-mudahan urang teh bisa jadikeun ilmu anu nafi nu manfaat sehingga menjadi semangat karena ibadah urang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.